Bismillahirrahmanirrahim. Maha kawasa Allah. Artinya babarieun Allah mah. Ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gaweana ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual, jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah, geus puguh manehanana wah raradutan. Tapi iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat. Anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan. Emak mana emak? Eta tungtung digigir. Oh. Naon tuh bah? Abah geus lain deui rarasaan, asana abah paeh. Paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu. Mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing. Teu baja tetangga abah loba nu geus paeh. Babaturan abah nu geus bae tuh dan gua giliran abah. Sia mah kitu. Hajar naon tuh bah? Abah kieu kapan siun jasa ka Gusti Allah. Sinaon tuh bah? Pan abah sok kadege wejangan ti kiai. Naon bah? Di akhirat tepan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah di nerakakeun. Yuk. Pan abah mah hirup kayaoan Gusti pan jore jasa abah mah. Ih, sakanya aku lagi bener patuh pan siapa? Mabok aya di abah. Zina aya di abah, judi aya di abah. Haju abah mah napakah teh gagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan. Kula kadang-kadang jadi pocong. Aja ku babah. Abah mah wasiat bae mun abah bae. Abah mah belum bae. Ibah, ulah tuh pan urang mah Islam ngajen. Belum wasiat sia ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah, andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut. Ulah satempat kena acak-acakan lebu abah. Emang kunaon gitu bah? Pokona abah sieun jasa disiksa. Abah engkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap laksanakeun wasiat abah. Siap bah. Tak abah tenang, abah geus lah cukup, abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan abah geus kos kitu geus. Hal geus bah. Geura paeh bae. Bener sampai dua bae paeh bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang di jeung mah. Cak mana teh jabah sia mah pan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipiceun diaur-aur kedah ketebak angin di mana bae. Bener mak. Orang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus eueuh salah dibeuleum. Geus dibeuleum ngerecek jadi lebu. Aya tulang taleng sautag saeutik ditutuan kena jadi lebu kabeh. Dibungkus, terus dibungkus nungguan angin. Aya angin gede dibawa ke gunung diaur-aur. Bawa di ka laut di aur-aur, dibawa di ke tempat sababarat tempat kena acak-acak. Beres. Baralik kabeh. Akhirna
Gusti Allah nek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti, seluruh kana tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur, segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta. Mangga Gusti, tanah kabeh ngahijikeun. Lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan. Jadi deui. Tanya ku Gusti Allah. Pulan. Aideup daja kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeulem. Sagesta dibeulem kemudian jadi lebu, sagesta aya tulang tali kudu ditutuan kena jadi lebu. Haju kudu di aur-aur di angin anu gede, di luhur gunung, di laut jeung di mamanan. Naon coba maksud sia? Gusti, abdi teh ku sieun-sieun kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem. Keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksa da hese. Jadi sia nu matak dibeulem we haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi, tapi abdi iman ka Gusti, abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor, Gusti tetap sieun dikanarakakeun. Maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia, geus moal dikanarakakeun, dikasorakeun bae geus ku aing. Gusti nun jasa tuh abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah. Nu mantak jelema lamun nonton main bola we eta mah teu sieun ka Allah, beulem tah mah. Kecuali nyana cara tadi minta dibeulem di aur-aur. Geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi bae, zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleukeun bae ngadengkeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeulem, di akhirat dikerebekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah carita gampangeun Allah mah. Dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang deh. Masya Allah. Atuh tadi da ge urang cai mani. Tadi da kan urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung. Sanu daek nyuruput cai mani. Gila nu aya. Tapi kan dibentukan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema Masya Allah. Di samping nu ragus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gaweana eta cai mani, anu di kantor eta cai mani, eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut, anu kuari jadi dandim cai mani, eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani
Maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang, jadi lalaki, jadi awewe. Masya Allah. Aya nu gelis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikembalikeun ku Gusti Allah. Sia nangjin aing tina cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara rusyubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj, cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Kan? Wah, urang ge cai mani urang. Masya Allah, tak kudu ingat aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan. Bakal balik ka Allah. Aslina urang mah lain mudi kadeuleu ieu lain. Aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh menang yeut tina turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia. Wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh. Ti taneuh ka taneuh. Taneuh urang. Kasep tinggal kasep kubur, jore tinggal jore kubur, gelis tinggal gelis kubur, nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae bae kabeh RT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beuteung buaya, beuteung maung, beuteung gajah, macam-macam. Aya anu di padang bak dibalikeun ribuan manusia ku ari. Teu puguh. Kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tinya eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika urang maot cirina ketika urang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaran. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun janazahna, dek dikubur di mana bangkena? Bangke urang. Aslina roh urang, manusia mah roh. Anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur, roh teu pati diurusan. Bloon-bloonna jelema ketika jadi pejabat nyana ngurusan awak bae. Di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar ginum poka salat roh aslina jelema ketika jana paeh dikubur bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja, roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering, roh teh gering, awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu mah tuh ayo urusan bae awak, ayo urusan ku sia awak unggal peti hudang KHS ke hudang deui ngurusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh engke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa
cak Allah ieu haram ditabrak bae, cak Allah ieu ulah ditabrak bae, cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae, cak Allah ieu pagawe henteu, ieu atuh kerjakeun henteu. Roh ngejerit di jero awak urang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tama. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak. Bloon tama aki-aki. Teh nyaho ka kuburan tama si aki-aki. Nurug cupu tama budak. Pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantas geus deukeut jasa ka ajal. Nyana geus sok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kituna mah sadar. Tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boloon tah aki-aki. Atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh. Tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an kene. Aduh aing garetek gadegena ge. Aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim nungguan ajal liuqdo ajalum musamma. Paeh ketika datang ajal. Paeh khurujur ruh anil badan. Ruhul hayat keluar ti awak pae. Apa geus san datang ka dinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu jasa. Sing hade, jasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing moal dihampura dek maling deui bae eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus teu heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula.
Nah tobat ka Gusti Allah ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti saya teh tobat cak Gusti Allah Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bawanya na boga pangeran ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari saya geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura kai dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura wae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura wae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyieun sia kabari jeung salah kuari salah deui bae hampura deui ku mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana tetas maja aduh barang nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah pohara gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ieu indet sia hampura urang mah kos kitu urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet dak lamun teh kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal pas gitu kan aduh Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 sana eleh kotok ngileungleup tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah
berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah ngemaehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leglegan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah mbungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sapena nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta sig hade daekeun yang hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh ya pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas oh bener
tapi di alam sebab non nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kukula dicaritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah ke bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar. Ji udah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngelawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing
bener bae menyon nu menyon kakak tuhu nu menyon kakenca nu lempang na ingklek-ingklekan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah. Poe ieu jadi bener. Loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Beuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi dihirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya urang manang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu atuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu syariat. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan
begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah ngegejay setan Abdul Qadir anjeun ibadah ka kaula beurang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula kumaha eta Tuan Abdul Qadir Tuan Abdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir wager bae juli sia iblis ya setan tuh aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di bukunya na tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyana zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngagenyai nya aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambu eta pangeran lunta-lento ka tanggal caring tuh kan haju bae nyanana ge langsung bae ngaku kapanggih jeung pangeran nikmat luar biasa ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman eueuh lampu eueuh listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah engke gide keun langtung sanggeus langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Quran Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon iya teh kumaha ge make dalil Masya Allah nu mantak harita di Tangerang zaman almarhum Abah Kula breng nu arasub nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup ka dinya bebeja ka almarhum Abah Kula Masya Allah cak Abah coba guru teh ka dieu urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapira ung Tasik coba ka dieu tukang kredit kajen kumaha guruna ieu da dieu teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup ka dinya bawa ka dieu deuk diservis ku Abah lain motor bae diservis ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku Abah ulah sia sasar sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nuru samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu corekan ku Abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis ku Allah ku almarhum Abah tarurun kabeh ka dieu beres ituna kitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh aduh jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek Abah lamun eta diteruskeun kula deuk lapor ke Bupati kemudian ditangkep kabur bener ka Tasik nya na ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya
balik jadi geus itu aman. Belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah. Urang Cirebon Lubon nu ararasup ka dinya tah lapor tah ka kula. Terus dilempengkeun alhamdulillah. Bah Umar tah mah Cirebonna Bah Umar. Kuari ge masih kene aya kene anu neruskeun Bah Umar nu nya na Makkah-Makkahna teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah. Murah daripada nungguan 10 tahun. Bloon. Setejauh ka pangeran ulah sok sambaran. La tudrikul absar. Moal bisa kadale kumaha ta Gusti Allah mah. Moal bisa. Lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah. La tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadele. Wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir. Jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar lu kitu ngaranna badalab nasar murattab. Lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep. Lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek. Lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu. Parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna. Di antarana la hurufna pitudriku fil mudhari kasupan lan terobah lah tama ngaji orok dina sorok ge ilam annama wala di mana-mana naon kitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung mak jeung napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana emak jeung lasub kana fi'il mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu ngakapangaruhan ku emak jeung la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi saradana nyu batuk ge la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing. Coba budak sekolah nu teu ngaji nahwu la tudrikul salah ini la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul absar tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti do mah geus patah geus kasran geus la tudrikul absar aing kudu naon deui atuh goblok. Ropang geus, dasar geus, cer geus, sukun geus, tol cenah sia mamereun. Pugu jelema bengek. Lain ngabatukannya na tah ai anu teu boga anggeran mah atuh, berubah. Tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorok teger. La tudrikuhul absar. Aya nu batuk, ngabatukan aing apa bengek sia? Hah, ngabatukan aing apa bengek? Lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah la napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua aya ijab aya salab ijab mah hukima
biwukuis nisbatil kalamiyah ari salama mahukima biadami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salam nu kos kieu ngaranna hiji tah. Nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kiai ngomong naonnya gitu kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai heuh nya bener pan ieu teh dijadikeun qodiyah sedengkeun qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat sur na teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in walaysa badun aw sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah lamun anu ma apa ma'alal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun lamun anu bi ba'dil afrad ihatahna berarti juz'iyah ba'dun adat surna aya anu make adat surna teh ieu bijamil afrad tapi ieu masalabi la syai'a berarti aya anu make adat surna teh ieu juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun opat berarti opat kali opat jadi 16 matak diruntuykeun tak ku santri mah kulun pakulun kulun pabadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun pabadun badun palasaya badun palasa badun bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun pala saya laisa badun beres ayo dah kau ada itu enteng cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asal boga martil bae bisa ajeun kumaha lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong kayak keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal anu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang haya geus gampang tah maka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jadi budak nu kakarak asup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae jadi nyana nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae datang ka balik teu bisa-bisa ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ararese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jado anak eta gandeng berarti Kangjeng Nabina kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai kuari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing teh nyaho bu 5 tahun aing ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu nah kitu deh
ditanya ku masyarakat iya ngenyang di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la syai' minal insan bihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila syai' badin endek make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun kurang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti kodiah kuliah mujabah kan geunah ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du nah berarti kodiah juz'iyah mujabah la syai'a minal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti kodiah salibah kuliah jadi geus aya rumus madak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot kajen gugubang ari ieu cenah aya adat surna nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam salasa di Abuya Cidahu malam salasa ngajina mulaina jam 1 peuting eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk kieu deuk modar tah ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh teh eta nu diajina naon eta tahzib nomor kadua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kitab lambantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayata qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'u eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah benang tak ku santri jijeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di mu produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu ge kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mata mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu nah ada yang tersapit bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kulliyah jadi la saya lamun dina sulam mah la saya saeutik-eutik acan suara sekali mata mana bae moal bisa neuleuh ka Gusti Allah masyaallah
tinggal kuari apakah bisa sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkaran deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteudeunnan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina anu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres ke jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teh bisa muhtalitot teh mongkos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabae nu kadeuleuh tamah santri teu ngaji muhtalitot tamah can geus ngaji samsiahna geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid darurah atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib engke madamat zatul maudhu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia kitu kahartikan aing hese ulah disangka ide gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu nya samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngan datang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa hiya lati kamu piha bidawami subutil mahmul lil maudhu awasala bihi anhum madamazatul maudhu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihadna jihad daiman la tudrikuhul absar aeda iman berarti qadiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da jadi ieu qadiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah tah mulai geus teu kaharti kaler kidul geus bisa jadi kos kitu ya eta gaji teh kos kitu hese dua tak imam sampai edek kabongkar eta kakarang lah saceuhil teh tencana naon oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman
da iman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah